Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu diserang pidangan dongeng Sundanya. Kurang ngadongeng dia. Kurang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu nyacar-carios si Ucrit. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar jantan hiburan. Kabarayan nu setia manco kan dongeng Mang. Di mana waya nemu gia sadayana aya dina kasehatan lahir sinaran batin oge dilancarkeun sagala rupinanya. Dong hilap direrojong ditaroelan tombol subscribe atuh mangga nganuhunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra supados teh nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Ucrit. Wilujeng ngadangukeun rung ah. Caturkeun para prajurit nu geus hasil moro sabubuhan Bagong. Euyah-euyahan we mitra maranehanna teh bunga sawe geus hasil moro. Bagong teh sementara mah di kandangan we make kandang nu dijieunna teh tina tangkal awi. Dituna di palataran anu lega, anu teu pati jauh ti alun-alun karajaan. Senopati Jalaksena jeung Pamanpati beraja genikeun marentah we ka para pagawena. Nuges ngamimitian nyieun arena tawa tempat bikin ngaru Bagong teh. Wangunan anu kasida gedena kawa stadion bola mun ceuk zaman ayeuna mah mitra. Tak itu Pamanpati, nah Gusti Prabu teh keunteuna bakal setuju oge senengeun karena proyek urang teh yeuh. Pasti euy. Kula mah boga kayakinan Gusti Prabu bakal bingaheun sabab ieu proyek teh lian tinggal hibur bakal jadi sumber penghasilan anu gede. Jeung deui Gusti Prabu mah rasapeun pisan karena kekikieuan teh euy jadi bakal miluan juga nama sabab Gusti Prabu mah seneng main pasti bakal setuju. Nya saena mah Gusti enggal wartos we ka Gusti Prabu. Sumuhun supados enggal kanyahoan ku Gusti Prabu tah kitu. Ih nya pasti kan we urusan kaula anu kitu mah perkara gampang euy. Pasti Kangjeng Prabu ge bakal bingaheun tah kitu. Jeung deui pokona urusan ngawangun eta urusan kaula pokona mah nyaho beres euy. Nya nuhun we ari kitu mah Gusti lah. Pokona mah kada saenggalna rengse. Kitu cenah mitra obrolan Senopati Jalaksena jeung Pamanpati Brajageni. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun sababaraha minggu ti harita. Kangaranan proyek anu dipigawe kulobaan malah ngalibatkeun rahayat sakarupa dipaksa we pikeun digarawe. Akhirna mah ukur kurang ti sababaraha bulan wangunan teh geus rengse geus ngadeg malah geus bisa dipake. Ngan bae aya nu matak hanjaka sapa Bagong nu geus meunang newak teh aya anu ngabebaskeun kandangna ge nepikeun ka Amuradul ari kitu nama sabab dibebaskeun ku si Ucrit. Atuh Patih Brajageni menikah Cirabenduna. Pun gitu deh Senopati Jalaksena akhirna marentahkeun sakabeh prajuritna pikeun moro deui we ka jero leuweung. Malah makiwari mah moro teh gede-gedean. Prajurit anu samakta ku pakarang lengkep pisan. Jaring anu kacira wadana geus disayogikeun. Malah mah anjing nu sakitu galakna oge dikumpulkeun we sina lobah sina ngalabring. Malahan mah mawa karangkeng tina besi sagala rupa. Atuh eta kayaan teh mata kaget pikeun warga Pilemburan. Narek kamararana cenah eta pasukan teh. Tangtu we lain rek perang eta mah da mawa anjing, mawa jaring, mawa karangkeng tina besi. Atuh warga lembur teh pating kejawis we jeung bada baturana. Rek kamarananya urang karaton teh mending ngalabring kitu aya kana puluhna ieu. Nya ceuk kawas rek perang bae. Ih nyai lain rek perang meureunnan itu marawa kandang sagala rupa tuh tina besi marawa anjing galak mah kitu rek moro. Bener buku eta mah rek moro Bagong. Kapan di alun-alun teh dijieun wangunan nu kacira gedena cenah mah paragi ngadukeun Bagong ceuk. Eleh kitu ku tante nya bener ari kitu mah paingan atuh. Nya jadi ade diajakeun acara ngadu Bagong eta teh. Ya pokoknya jika nama bener tuh udah eta kapan rek marorok itu. Eleh kitu ku tantehnya. Moal kitu gara-gara
Bagong nu salala ieu sok ding sering nulungan urang tina gangguan kakajaman para prajurit. Nya panginten eta teh alatan Bagong sok nulungan ka urang. Nya bisa jadi. Maraneh teh rek nyangkalak Bagong nu salala ieu nulungan ka urang. Dengan anehnya, beti ayakeun tempat anu Bagong sagarupa lah. Dengar ti aing ku Kangjeng Raja teh. Lian dikejam jeung telangas. Aneh-aneh pokona mah. Gitu mitra di antara nanti obrolan orang lemur teh nunyaksian abringan pasukan nurek moro ka Pileuweungan. Tika caturkeun di jalana pasukan teh geus tepi we ka sisi leuweung. Atuh Senopati Jalaksena ngatur anak buahna supaya prajurit teh nu mawa anjing lebih tiela maju ka hareup. Ayo maju. Kanu marawa anjing sok tiela. Asok. Mangga Gusti, mangga siap, ayo. Ayo anjing na marawa Engke lamun geus kapanggih sayangna. Langsung wae pasukan anu mawa tumbak jeung jaring siap-siap. Pikeun maju Mohon Gusti, mohon lah, siap lah. Para prajurit saur manuk teu mimitian moro ke tengah leuweung. Sidengkeun di jero leuweung si Ucrit Caprakanca teh memang geus apaleun kana eta serangan. Kukituna demi kasalamatan rahayatna si Ucrit teh manehna teh bakal nyang hareupan we sorangan sabab lamun ngalibatkeun rahayatna tina ngtu bakal aya korban nu lain saeutik. Kasakabeh rakyat uing wayahna gara tinggalkeun ieu tempat-tempatan. Lebih hade nyalametkeun diri. Keun ieu urusan geus jadi urusan uing. Urang sing hareupan ku sorangan we lah. Geula Jang. Abah ge moal ngantep. Ieu geus jadi persoalan sararea. Abah sabarakan jaga moal mundur. Sudi mati lela peraya. Pikeun manghareupan eta urang karajaan. Urang manusia Jang. Bener Jang. Kuring sararea bakal satia sapapait sama manis ye. Ulah. Keun eta mah urusan uing. Uing oge nganuhunkeun kana kasatiaan mararaneh kabeh. Tapi kasalamatan maraneh leuwih utama. Angaranan yang hareupan musuh anu leuwih kuat batan bangsa maung. Ieu teh ngabahayakeun. Maraneh moal aya hartina. Kalumangsungan kahirupan maraneh kahareupna leuwih penting batan ieu pasualan. Sokoma uing geus naluntik. Namun musuh teh bakal nyangkalak maraneh pikeun diadukeun, pikeun dijadikeun alat hiburan. Tangtu we ieu teh bakal nyiksa ka maraneh. Nya Jang, tapi lamun Ujang maju sesoranganan, Abah sararea ge pasti moal tega nempo Ujang kasiksa katalang sara. Sing percaya ka uing. Uing mah moal nanaon. Ulah mikiran keselamatan uing keun dan geus ditanggung jawab uing salaku pamimpin, salaku raja demi keselamatan maraneh kabeh. Toh pati jiwa raga nu penting mah maraneh teh salalamet we tah kitu. Jadi sekali deui omat ulah pipilueun ieu parentah uing ya. Kukituna jiga ararinit geura hijrah sawatara waktu mah tapi kakayaan teh aman. Jadi eta teh geus jadi keputusan Ujangnya. Anya uing mah moal hariwang ku isi beuteung maraneh. Sabab lain ukur ngahakan ayeuna mah tapi geus bisa melak. Pek we nyalindung ka maung nu geus jadi patelukan uing. Ngarah kajamin keamanan mah. Pan uing mah melang teh ku kasalamatan maneh lamun nepikeun ka caricing di dieu. Kituna sakali deui jiga arinit. Itu cenah mitra sikap si Ucrit salaku Raja Bagong teh nu keukeuh kana pamandaganana demi kasalamatan rahayatna. Atuh kabehan oge anu wani baha. Tapi kabeh ge kagagas ku sikap si Ucrit anu sakitu belana teh saeutik anu yurucudikeun cai mata. Sedih inggih si Ucrit teh kumaona. Oge ngarasa simpati kana sikap jeung pamandagan si Ucrit anu sakitu belana. Singkatna carita bring wae eta sabubuhan Bagong teh naringgalkeun eta batambatan. Sedangkan si Ucrit mah kebat ngabalesat mapag musuh nu geus beuki deukeut ka lebah dinya. Cekuk anjing ngeragek manit patarik-tarik. Basa bere nempo si Ucrit nemongan. Eta anjing teh manit bating sarenteng ngarewe ka si Ucrit. Para prajurit pating gorowok pating corowok. Bagong tewak. Itu Bagong tewak. Anjing lepaskeun anjing euy.
Gerwai si Ucrit teh tarung jeung sabubuhan anjing anu garalak, malahan manggupkep ngaregel ka si Ucrit. Tapi kabehana oge taya anu kuat, pating garai kue teu mampu nembus teasna awak si Ucrit. Malah loba anjing anu pating carungkal disuruduk ku si Ucrit. Para prajurit anu mawa jaring cung jeleng bari ngarungkupkeun jaringna. Si Ucrit harita teh manehna beunang dirungkup labu ku si Buker yang hareupan anjing. Ibeg awak si Ucrit teh ngobaan hojah hayang leupas tina eta jaring. Tapi memeh bisa nggatkeun eta jaring, para prajurit geus ngasupkeun awak si Ucrit kana jero kandang atawa karangkeng besi. Antuk nama si Ucrit teh geus teu bisa walakaya kiwari geus beunang ku eta para prajurit. Atuh sararea mani eueuh-eueuhan sabab Bagong teh cenah beunang. Ieu teh meureun cenah rajana. Anu salila ieu hese pisan dicangkalakna. Si Ucrit sabentarna teh cicing di jero eta kandang besi. Sabentarna mah si Ucrit ge bisa lamun ngangetrukeun sakabeh kakuatan mah. Najan eta kandang dijieun tina besi, bisa wae diancurekeun, bisa bebas. Tapi si Ucrit teh milih pura-pura we manen teh pasrah. Pamikirna ngarah teu papanjangan, ugi ngajaga keamanan leuweung. Manehna oge panasaran kana kayaan di wewengkon karaton atawa di kerajaan Watu Gading. Antuk nama Senopati Jalaksena oge mani atuheun pisan. Sabab prajuritna teh geus hasi nyangkalak eta Bagong nu dianggap mandahna atawa rajana. Senopati Jalaksena pog sacarita. Halus euy. Hayo. Boro deui euy Bagong nu sejana. Sabab mandahna kiwari banggeus beunang. Moal hese euy. Mangga Gusti, mangga. Atuh prajurit teh sumebar we asruk-asrukan ka jero leuweung. Sedengkeun ari Senopati Jalaksena mah merhatikeun si Ucrit. Nu kiwari geus aya dina jero karangkeng besi. Beunang oge sia dasar Bagong, heuh. Nu sahkeun maneh teh. Tapi ayeuna mah waktuna sia bakal dimanfaatkeun deuleu. Sakuatna ge maneh Bagong, sapinter-pinterna ge maneh. Moal leuwih pinter batan manusia sia, moal leuwih kuat batan manusia. Senopati Jalaksena teh apaleun lamun anu dina jero karangkeng teh taya lianti si Ucrit teh anu kungsi disapa ku guruna, oge diudag-udag ku manehanana. Asup ka jero leuweung. Ari kitu nama sabab awak si Ucrit teh kiwari geus ngagedean, aya parobahan, papahan ti heula mah awakna teh leutik pisan. Sedengkeun si Ucrit anu diperhatikeun nama sacarita we sajeroning hatena. Ieu tah si kurang ajar teh tah. Anu ngalantarankeun uing jadi Bagong ti guruna teh. Tapi teh wawuheun ka uing geuningan. Dasar balegug. Keun lah rek dikumahakeun uing teh cenah. Da uing mah moal sieuneun sia. Keun hiji waktu mah diwaras ya ku uing maneh teh kurang ajar. Kitu cenah mitra si Ucrit atuh ngocomang we sajeroning hatena. Teu kungsilah salah saurang prajurit anu asruk-asrukan ka jero leuweung geus aya nu laporan. Lamun sayang Bagong teh geus kapanggih ngan bae cenah ari Bagong nama duka teuing ka mana, eueuh hiji-hiji acan meureunan geus kalabur we. Atuh dumasar kana eta laporan, Senopati Jalaksena teh nitah baralik we saeulanan mah. Sabab lamun kudu asruk-asrukan ka tengah leuweung nu leuwih jero mah inggis ngabayakeun kasalamatan. Sabab eta leuweung teh nya leuweung nu leuwih jero mah disebut leuweung larangan tara kasaba ku manusia. Jeung deui pasti loba sato nu karalak aya kajaning maung badak ting sajabana anu ngabayakeun ka kasalamatan. Ku kituna geus euy. Urang balik ayeuna mah. Sabab urang geus hasil ya. Lumayan ieu Bagong oge hiji oge ieu mah luar biasa euy. Keun ke gampang lah. Moro deui ka di jero leuweung ieu sugan we ke mambaya baralikna eta Bagong teh euy. Aja mangga Gusti mangga sumuhun. Eta lah geuning sayangna teh suwung nya tingger kamaran teh si Bagong teh tah beureunan keur arinit. Antuk nama Senopati Jalaksena ti dituraturkeun ku para prajurit bari ngiringkeun eta si Ucrit anu geus di kandangan we. Sararea yayahan surak amal-amalan sabab moro teh geus ngabuaheun hasil. Rahayat anu nyaksian kana eta kaayaan manehna ge kaget sabab tetela cenah
anu dina jero karangkeng teh tajalian ti eta teh Bagong nu sadaya sok nulungan ka maranehanana sabab pikeun rakyat mah apaleun pisan kana ciri-cirina. Tempo itu nyai itu tempo. Eta Bagong teh anu sok nulungan ka urang. Heuleuh, itu beunang geuning nyai beunang. Anya ceuk, karunya teman eta Bagong teh anu sadaya nulungan ka urang. Geuning beunang ka cangkalaknya. Inggis we eta Bagong teh bakal dipateni. Nya alah. Karunya teuing tuh da ari keur bibi mah apa ieu cirina? Kapan tadi nasukuna tuh? Totol hideungan ieu. Anya ceuk, karunya teuing atuh kumaha geus kieu nya. Meureun urang teh moal aya nu ngabelaan. Lamun eta si prajurit ka urang nagihan pajak atawa nyiksa teh. Nya mudah-mudahan we atuh engke mah aya jalma anu haat ngabela kitu tah. Ngabikeun kairaha kayaan di kerajaan urang teh ngabikeun ka kieu terus. Urang teh nanangan panyiksa. Hidup kata langsara gara-gara raja. Eta si Indrawangsit anu kurang ajar. Raja anu sarakah, raja anu kejam-jam telenges nyai. Nya ceuk, mudah-mudahan we atuh kapayuna mah. Tiap-tiap aya kejahatan, tiap-tiap aya teu keadilan, bakal aya jalma anu melaanana ceuk, abi magaduh kayakinan. Nya mudah-mudahan nyai, mudah-mudahan. Atuh jadi kujrut di pilemuran mah cenah lamun eta Bagong nu sadaya nulungan teh geus beunang ku pihak karajaan. Sedengkeun para prajurit anu mawa Sewu Crit geus tepi we ka alun-alun. Geus kitu mah eta Sewu Crit teh diasupkeun kana kandang sarua kandang jaruci beusi mitra. Satutasna ngasupkeun eta Bagong ka jero kandangna. Pok atuh eta prajurit teh cacarita ditujukeun ka eta Sewu Crit. Beunang oge sia teh maneh teh euy Bagong. Tapi untung we maneh teh langsung dipaehan deuleu dibawa ka dieu teh. Cenah mah maneh teh bakal diadukeun. Bakal dijadikeun alat ngahibur sia. Pasti maneh teh bakal diadukeun jeung anjing anu sakitu lobana. Kabayang. Tapi maneh teh bakal kasiksa sia. Bakal direwe ku anjing anu sakitu lobana. Jadi maneh mah bakal dipaehan euy. Ulah bakal sieun kunaon sia malok kitu euy. Loh, sesegrok ka dewek sia. Lapar sia teh. Heun, urusan barang hakan mah bakal dijamin ku dewek oge. Hayang naon sia teh, hayang naon sok ngomong. Nu penting mah dina waktuna maneh teh kudu bisa ngahibur euy. Kudu bisa nyang hareupan anjing nu sakitu lobana. Ulah babari elehan deuleu euy. Lamun maneh hayang tetep hirup kudu kuat deuleu sia. Dasar kasebelan sia teh. Bener euy. Ieu Bagong teh kasebelan. Ieu Bagong anu kungsi nyuruduk kana bawa dewek deuleu. Nah maneh mah wawuh ka ieu Bagong. Nyan-nyan tang tuh we. Sabab dewek mah nyaho kana cirina. Tingalita dina suku raya totol hideung euy. Eta Bagong anu sadaya sok nulungan ka keluarga lemur. Lamun ku dewek disiksa atawa dipentahan pajak. Jadi kitu kutan teh. Sia Bagong. Untung we maneh teh euy. Dibelaan ku Senopati Jalakasena sia teh montong akan dipaehan. Dek dijadikeun jago deuleu sia. Pikeun yang hareupan anjing-anjing galak. Cacak-cacak maneh lamun teu dek diadukeun mah sia. Ku dewek bakal dikececet ti peujit. Nya euy, tapi euy. Cenah ieu Bagong teh basa dialana oge hese. Sabab ieu Bagong teh sakitu hebatna sakitu galakna. Papan ku pakarang oge teu teurak deuleu. Weduk ieu Bagong teh. Bener pisan deuleu. Ieu Bagong teh lain Bagong sambarangan, tapi boga kasakten meureun euy. Alah, kitu ku tante. Tapi sakuat-kuatna oge Bagong euy. Sasakti-saktina oge Bagong. Moal bisa ngelehkeun jelema sia. Diteangan we carana. Lamun dirojok panonna mah atawa di rojok bawaana, moal ting musak eta Bagong teh. Euy. Nya bener pisan. Tapi hanya ka ieu ti Bagong teh dek dijadikeun jago. Lamun cacak-cacak ditah dipaehan mah dewek teh sanggup maehanana. Nya euy lah. Atuh dua eta prajurit teh manehna teh langsung ninggalkeun eta kandang Bagong. Ali geus ngasupkeun Sewu Crit mah. Sewu Crit satutasna manehna di aya di jero kandang. Maneh bisa bieu ngadenge ti obrolan para prajurit teh ngarti ayeuna mah. Lamun para prajurit mor Bagong teh
Tayalian di bener rek dijadikeun alat ngahibur. Bagong-bagong teh rek diadukeun we meureun jeung anjing rek diayakeun acara ngadu bagong. Teu salah bener panaruntikan aing tetela maranehanna teh ngalaan bagong teh rek diadukeun. Dasar si kurang ajar tah. Lianti kejam jeung telenges ka rahayatna ka urang lembur. Kejam oge ka sato oge. Rasakeun sia ku aing bakal diwarah kabeh urang dieu. Sia. Da lamun wujud uing geus balik deui ka wujud manusia mah. Ku aing bakal dilawanan tah raja kitu mah. Tuh man kurang ajar teh. Asaku kabina-bina teuing. Kan hanjakal uing teh can mangihan carana. Pikeun malikeun di ieu wujud ka wujud manusia. Nu kitu teh mah eta nini-nini we kurang ajar teh tah. Ngajadikeun awak aing jadi bagong sagarupa. Sanaman mah aing keneh sorangan hari teh teu waspada. Cacak-cacak lamun uing waspada mah make ajian sukma ngelayang. Moal meureun nepikeun ka kieu dasar keur apes harita mah. Bati hanya luwe mitra si Ucrit teh. Kitu kayaan si Ucrit nu kiwari geus aya di jero karangkeng besi di Karaton Watu Gading. Mitra kaum dangu atuh Senopati Jalaksena jeung Pati berajakeun eta laporan we ka Gusti Prabu Indrawangsit. Lamun ayeuna teh cenah geus bisa dimimitian acara teh. Sabab wangunan geus rengse bagongna ge geus aya. Malahan mah geus sasi nyangkalak mandahna. Tang duwe kangaranan bagong mandahna tawarajana. Beda jeung bagong biasa. Ieu bagong teh bakal narik perhatian. Sabab bagong teh dianggapna pangkuatna di antara bagong-bagong sejena. Janten ayeuna mah acara teh tos tiasa di kawitan mun. Margi bagongna parantos kenging. Sanaos siji tapi eta bagong mah istimewa. Margi eta bagong teh malahna alias rajana. Tangtos we benten sareng bagong anu sejena. Lain kitu Senopati. Alaras pisan Gusti. Henteu lepat eta bagong teh bagong manahna. Mal Senopati Jalaksena ngabenerekeun kana caritaan Patih Beraja Geni. Atuh Prabu Indrawangsit manehna teh bungaheun. Halus ari kitu mah euy. Pikeun kula jadi penasaran. Nah bener eta bagong teh rajana. Kaulah hayang nyaksian kahebatanana. Prabu Indrawangsit jadi penasaran. Hayang nyaksian cenah kumaha kahebatan eta bagong nu disebut mandahna teh. Manu ngarti hayang langsung nyaksian lamun eta bagong teh diadukeun jeung anjing. Mangga Gusti ari kitu mah. Ku jisim abdi tangtos bakal disiapkeun sakedopina. Ayeuna keneh bakal diadukeun sareng anjing. Bakal direbetkeun ka arena. Mugi we Gusti tiasa nyaksini langsung kumaha kahebatan eta bagong. Euy pek siapkeun. Kaula geus teu sabar hayang ngalajoanan kumaha kahebatan eta bagong. Kitu cenah mitra tuh singketna carita. Senopati Jalaksena teh marentahkeun ka para prajurit pikeun wawasi Ucrit dibawa ka arena. Para prajurit langsung wae manehna teh nyiapkeun kandang. Atuh si Ucrit ditahasup kana jero eta kandang atawa karangkeng. Si Ucrit aneh kawas anu nurut we mitra sub atuh kana jero karangkeng geus kitu mah eta karangkeng teh ditanduwi dibawa. Ngajuk ka arena tempat ngadu bagong. Geus aya di arena mah eta si Ucrit teh dilepaskeun dikencarekeun. Si Ucrit culang cileung merhatikeun kayaan di eta patempatan. Kan bae si Ucrit bisa nyaksian detail dinya teh katempo aya rajana nu tayalianti Prabu Indrawangsit. Si Ucrit sur ditangtu we cenah eta raja teh meureun hayang ngalajoanan manehanana diadukeun jeung anjing di eta tempat. Jadi ieu tempat ngadu bagongna teh. Eueuh itu aing dilalajonan kieu tuh. Jika nama itu tuh si Indrawangsit nu jadi rajana. Da beda tina papakeanna oge. Alah, nya bener. Aing terek dilalajoanan diadukeun. Keun sia. Ku aing hiji mangsa tah. Bakal diwarah eta raja kurang ajar teh. Tapi keun we saheulanan mah aing rek pura-pura we. Nurut kana kahayang maranehanana. Yak dikumahakeun atuh uing teh. Kitu mitra gerantos hatena si Ucrit anu merhatikeun ka Prabu Indrawangsit. Sedengkeun Prabu Indrawangsit geus sabar hayang ngalalajoanan hayang nyaksian
Kumaha kahebatan eta Bagong euleuh mitra. Waktos parantos teu nyakapan, sagala urang tunda jajar carita si Ucrit. Dugi ka dieu urang deraskeun dina seri anu salajengna tumang nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Mang saran undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.